Cek cek jiwa lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng wayakieu paluargi sadayana, wilujeng tepang deui sareng padaringan channel Simkuring Aba Wowo disarengan kurencangan Simkuring Mang Uden Kolecer. Dalam Mang Uden. Sami pendengar mitara dari itu. Mui. Alhamdulillah. Ayeuna teh aya naon namina teh nya rubrik gitu naon. Rohang ya bagian tina padaringan channel gitu nya. Aya rohang non Noong tetenong. Naon cenah noong tetenong teh. Noong tetenong. Ai noong kan kitu kan ningali saeutik. Menoong. Gitu. Mengintip bahasa Kamalayan noong tetenong teh wadah katuangan zaman kapungkur. Ayeuna ge masih aya sih. Mung tos langki pisan dianggo digentos kukul kas nama. Aya tapi ayeuna mah si tetenong eta teh jadi tempat anu terus aneh deui gitu. Sakral Ontay saklar mah. Komedi lembur Simkuring masih diangge eta pemihajatan gitu. Sebagai nyawadah gitu nyawadah. Nah aya tutupannya. Mohon aya tutupan beuleut ieu teh. Gitu. Anyaman lah istilah nama. Kayak pami aya waktos orang canak barang nanya pados katohian. Jadi intina naon ieu noong tetenong teh? Noong tetenong teh hiji rohang dina channel Padaringan anu insyaallah baris ngabahas ngedar katuangan urang Sunda gitu. Kan eta kuliner gitu. Kamalayon namanya Kuliner mah sanes Kamalayon mah ke wes-wesan. Orang kulon gitu. Ya, orang kulon mohon. Jadi ngebahas katuangan lah. Katuangan lah ya dina rohang ong tetenong mah urang ngabahas tuangeun. We sok sanaos tuangeun gitu aya dina sawangan we wareg-wareg sugan manawi kitu nya. Salah pami aya milik Sang Rejakina ke hoyong diayakeun hadirkeun didekeun gitu. Tapi orang langsung ke lokasina. Lares. Ngebahas Surabi ke orang di tempat Surabi. Mantap benar. Saya bisa. Sip. Jadi dina bagian munggaran gitu nya. Munggaran dina naong tetenong. Bade ngabahas naon itu ya. Da urang Sunda mah nya rapekan istilah nama motekar gitu. Urang ngabahas anu sederhana we. Sampe sampe itu ketela pohon. Singkong. Ya ketela. Ta eta urang ngabahas sampe anu diropea ku urang Sunda gitu kan. Wah, urang Sunda mah laras-laras motekarna teh. Janten ararunik katuangan tinu sampe teh. Dikawit kulitna dugi kalebetna dagingna kan seueur pisan gitu di urang Sunda mah gitu. Jadi numutkeun panalungtikan ti pangersa Abah saha gitu nya. Jadi Abah Suwan mah si sampe teh memang tumbuhan gitu nya anu ya serbaguna. Jadi ti akar dugikeun ka pucuk teh bau batang mah bener kangge sadaya. Kayak eta kadua si cara perawatan ge istilahna mah celebleos ge. Nah, biasa kan. Mohon tak gitu. Malihan kan ayeuna mah ku kamajuan zaman gitu kan. Ayeuna mah kan sok dikawin-kawinkeun gitu nya. Nu paling ieu mah ayeuna sampe oge sok dikawinkeun. Sareng kalapa. Sareng kalapa tah insyaallah janten urab. Oke, tuangeun tina kalapa. Tapi tina sampe. Tadi beda kawin jeung kalapa. Tina sampenya tapi kabahas eta. Tapi khusus tuangeun nya tina sampe. Tina sampe. Anu kahiji aya naon tah? Kulantaran judulna oge noong tetenong nu kahiji tina sampe teh aya namina Putri Noong tah. Putri anu sok
panona ieu teh tulisan teh Putri Noong eta teh katuangan tina sampuna diparut terus dibentuk dilebetna dieusian ku ieu ku cau. Nah ieu bener perkawinan sampe sareng cau gitu janten Putri Noong biasana mah dikeuretan dibuleut bentuk buleut terus dikeuretan diawuran ku kalapa. Pedol amis eta Putri Noong eta. Biasana ayeuna masih aya sih mung di tukang bajigur mung teu setiap tukang bajigur ngical Putri Noong gitu. Margi ya ayeuna paling pangsa pasarnya berebut sareng ieu, parebut sareng anu modern gitu kan. Sebenarnya kan instan gini kan. Kapungkur mah kan kupuluban. Putri Noong nya. Putri Noong. Ada nu warna-warninya. Warna-warni eta Putri Noong mah biasana teh aya hejo sareng pink. Lamun pink teh kayas kabari bahas sih. Warnana hejo sareng kayas gitu. Tapi koneng sareng ieu kadang-kadang sok aya oge. Tapi nu anu lumrah mah hejo sareng kayas. Biasa nama nya kantos gitu nya perlu kan. Aya gini anu biasana nu gitu mah anu sok eta mah khusus kayak jiwal nu karya itu eta sakeluarga eta we. Putri Noong karya itu nya. Kalebet tawas di dieu teh acan aya jiwal. Kayak urang ngebahas. Tak kitu eta anu kahiji Putri Noong. Anu kadua Katimus eta sami di tukang bajigur keneh aya ge biasa. Katimus nya. Katimus teh rupi-rupi biasana dina ngabungkusna teh aya nu dipanjangkeun lonjong siga lontong. Aya oge anu dikerucut gitu kan. Bertos piramidnya. Piramid itu curiga penemuan orang Mesir. Eta sigana mah orang Mesir ka dieu ada mengenang anjeunna orang ditu gitu janten dibentuk ke piramid sapertos sama. Itu babalaedogan. Jadi sami itu nu sampe nya. Itu sampe dilebet nanti di esian gula gitu, di kalapaan. Teh kalapana teh digaleikeun we sareng etana, sareng gula sareng ieu na sareng sampeuna. Nambe dilebetna di esian ku ieu, di esian ku gula. Di yeuna dipasakna di kulub. Disepan saya kulub. Dikukus. Tah gitu. Eta Kak Katimus. Salajengna comro Allah ieu mah. Eta mah tuh ieu naon teh? Upami aya saur ieu mah nya saur rerencangan mah cenah. Upami buka puasa cenah buka saum cenah teh. Anu sunahna mah korma 3. Tah anu wajibna mah gorengan. Kalebet comro. Tah gitu. Comro teh oncom di jero. Oncom di jero janten sampe diparut di luar di lebetan sambal oncom tak nembe digoreng dibentuk digoreng eta comro salajengna raina comro misro iya mah amis di jero berarti lebetna cing lebetna teh gula berem oge. Tapi si etana diangge kalapa teu si adonan sampeuna. Eta oge sami nganggo kalapa di ieu kan di. Nanya sok ieu nya. Tinu tadi ti kawitan Putri Noong sareng kanap teh. Perasaan si kalapa ngiring wae gitu. Eta kalapa memang ka mana-mana itu. Di mana-mana aya wae eta jalan eta nu hiji eta mah gitu teh apa sigana mah nyamur jadi misro nya amis di jero salajengna upami aya sampe di kulub tos di kulub teh disiksikan diipis-ipis terus dipoe tos poe garing digoreng janten keripik eta keripik sampe nya keripik sampe teh katinggalna mah basajan tapi upami tos sakali ieu anu ngapros mah sesah eureun teh. Tapi teh kan aya anu di kulu beula ya oge nu langsung kan anu langsung mah nya langsung maksudnya teh di kulu beula langsung we di kadang sok aya pesona nya aya nu kitu mohon eta mah aya keripik anu baruleud biasana anu langsung mah upami anu di kulu beula mah tara dikeureutana aralitnya saredege nya jadi kotak ieu na mohon masagi biasana ngangge bumbunya bumbu asin gitu nya mohon geus pada saya rasaan ngageser sakedik tina keripik
kicimpring. Ieu mah Kapi Adi pang teh pamit tadi mah comboro misor raya raka ieu mah. Ieu mah duka tah pateterean sih. Kicimpring tak kicimpring mah kitu. Ieu mah di samaran asinnya di uyahan gitu. Misalkan aya nu sok lada gini. Gaya teh di emple-emplena teh nganggo garpu. Di paru deula pangintennya. Nya bisi sampai geledegan di emple-emple ngangge garpu iraha ieu. Mau beres-beres atuh. Paru deula nya. Parut disepan nya di samaran sampai di emple-emple ku nganggo di emple-emple itu seperti apa sih? Ditekan-tekan gitu ya. Ditekan gitu. Ini memakai gapru di gini gitu. Nah, gitu. Kira langsung gitulah betul. Mohon. Salajengna naon nya? Opak. Ti kacimpring kana opak. Opak mah tah ieu mah leres raya raka da sarupi tapi teu sami gitu. Mohon. Benten dina ieu hungkul aya opak biasana emang opak teu sampe? Aya opak sampe. Oh nya leres. Kan opak teh opak ketang, opak sampe gitu. Abi mah sumkuring mah biasanya eta opak ketang. Opak ketang. Eta. Opak sampe aya opak sampe gitu mohon. Nah eta mah raya raka yakin sareng kicimpring. Mohon. Duka saha bapana mah. Opak lajeng. Terus lajeng deui misalkan nu rada beh dieu masih kana seueur katinggal di jalan-jalan nu digical. Digoreng langsung gitu disisihkan. Digoreng. Janten goreng sampu. Goreng sampu lolowora goreng sampu teh sesuatu. Kabeh dieunakeun deui pan aya deui kan diropea deui, diutak-atik. Ya janten ieu sampe crispy. Cek orang Kamalayonnya mesin kong crispy. Aduh, nya urang mah sampe crispy we da sampeunya sok sanaos crispy na oge teh. Nah, rangu atuh meureunnya ai crispy teh nya jate. Jadi ngepros sampe ngepros gitu. Tegarana gitu. Da istilahna tos keuna kana singkong crispy ka mana? Da mang meser sampe crispy kan teh. Atau ngepros. Jadi sampe anu digoreng disebutna goreng sampe. Eta mun patut digoreng patut. Salajengna oyek. Tadi masih dilancik sareng nu tadi. Jadi sampe digoreng jadi goreng sampe. Aya sampe dikulub jadi kadinya heula mangga. Kulub sampe. Langsung mah tau dibahas. Aya sampe anu di belum sampe. Aya sampe nu dibubuy. Bubuy sampe. Aya jadi sampe anu digeleng. Hancur. Tah eta dilanceuk lajeng. Dilanceuk pisan eta. Lain pateterean deui. Ini kreatif kan ya. Sampe digoreng sampe. Sampe dikulub sampe. Bener orang Sunda. Sampe dibaledokeun bencenur. Gitu. Gitu. Salajengna oyek tapi namanya oyek teh sampe diancurkeun tapi teu hancur pisan siga nu dicacag gitu. Tapi nya teu hancur pisan maksudna teu kabubuk lembut kan kitu. Terus disangu sapertos sangu gitu oyek mah. Di upami teu lepat mah diibunkeun heula. Pami di wargi urang nu di Jawa teh aya geuning naon tiwul kitu nya. Tiwul, tah ieu sapertos kitu. Aya di urang mah ayana sang oyek, atanapi RO ranginang oyek. Gitu. Iya mah wargina teh sareng gaplek. Oh, wargina teh. Masih gaplek. Masih sampung ngan RT tapi dicacag dicacag kasar, arageung keneh disimpen kana nyiru, disimpen dieukeun diibunkeun, diungikeun gitu tah. Tos garing di disepan terus di damel peuyeum. Jadi proses pertengahan teh aya nu dipoe, aya nu diibunkeun, aya nu dipeutingkeun gitu. Dipeutingkeun jadi enggak ieu mah da benten fungsi berarti nya. Benten rasa angkena ka ditu. Benten rasa tapi janten bener mu tekaran. Orang Sunda eta. Dieukeun diibunkeun terus ka ditu nanti didamel peuyeum namina peuyeum gaplek. Peuyeum gaplek. Si peuyeum gaplek teh tah rarabi jeung peuyeum sampe.
peuyeum sampo murang kalihna. duka. Tak kitu peuyeum sampo kan peuyeum terang lah urang pada terangnya. Peuyeum sampo masih kena seueur. Di pasar seueur tapi sok meser sungkur. Ya, kepemi urang ngalangkung ke jalan Cihampelas gitu kan, misalkan sok aya sampo atanapi misalkan di terminal. Leres. Seueur bisa negara rantung gitu sampo. Di itu Cipatatnya. Cipatat seueur, terus di ieu oge misalkan lebih panjang seueur. Oh di pusat oleh-olehnya. Pusat oleh-oleh. Eta teh kan kapungkurna si pengrajin sampo teh kalebet di para pajuang eta teh si teknik eta teh. Oh, gitu. Jadi kapungkur teh kan waktu menghadapi Belanda penyerangan agresi gitunya. Jadi cara ngayeuna teh jadi dibikin bom. Tina ragi. Jadi tilur teh dibeledakeun brak jadi kan karena teng wajah digekep ku ieu. ku kain. Nah kain juga nak dibuka teh biye. Jadi tahu peuyeum teng wajah. Jadi pas kadieu teh kumargi penjajahan tos teu aya akan naonnya nya kanu sampo. Teu bade nyari ieu bade naros itu tos dituang lanongna. Teng wajah di peuyeum aduh ampun Gusti Agung. Saur Mang Ade Batak. Nuhun. Peuyeumnya. Tah, terus naon? Gegetuk. Ya. Benten deui gegetuk mah dikulub sampeuna, dihancurkeun, terus digulaan dihijikeun gulana teh. Digulaan pasti aya kalapaan. Engke eta mah tos dibentuk dibentuk diemple lagi diemple enggen. Nah gitu terus dikeretan kotak-kotak biasa naon lain kotaknya ieu teh aya nu kotak eta lain nu trapesium nu kajajar genjang jadi kotak jarang genjang maksudnya rada nyingcet gitu. Rada nyangeyeng. Tapi nu kotak oge seueur. Warna coklatnya. Ya, nyaker gula. Dan simkuring sok masih aya nu nguriling. Oh gitu. Mun benten sang ieuna sareng raina getuk lindri mah saato sampo dihancurkeun digulaan di ieu dibentuk. Janten. Jadi nganggo alat terus janten sapata serat gitu. Oh, lu laras. Serat baru pamibahan ieu mah bahan lancingan bahan korduroy gitu nya kan. Diserat arageung gitu nya. Oh, arageung tah. Kayak aya gambarna di dieu. Bapak nu ngedit kan? Aya di dieu. Di dieu. Oh. Laras. Getuk lindri mohon. Tah gegetuk aya getuk lindri benten deui. Biasana memang getuk lindri mah seueur mah ti wetan nya. Leres. Ti wetan, tapi di urang ge aya. Sareng ieu urang Sunda misalkan teu ukur daging sampeuna hungkul. Dugi ka kulitna oge tiasa dituang pan disebat we kulit sampo wae dipikeun ka di dahar. Ini kada demas tah jadi kada demas atuh dah. Sungkuring Kang tos pamingga kebon teh nyanak bakal sangu teh ieu na kada demas. Anu raos pisan. Eta mah ya kan di oncomannya aduh. Rencang sangu tah kan ya. Ari nu tadi mah kan anu aramisnya opieun ieu mah rencang sangu. Gitu daripada dipiceun tapi ada memang raosnya. Leres. Para wargi anu resep kada demas cik ngacung. Karena PB bade ngintunan kada demes. Kada demes ka dieu kada demes sareng ieuna atau sareng sampeuna ka dieu gitu. Tapi tadi kan rencang sangu naik dari kalur aya deui nu sok dianggar rencang sangu. Naon teh? Dauna janten buntil. Alah. Buntil. Lalap mah. Urap. Aduh, masa. Janten kan seueur kan dilalap biasa, diurap biasa, kadang di sayur oge, digule oge. Kan tina daun sampu. Kan di dulur urang ge urang Padang besok aya kan. Sok aya mohon. Iya kanggo lalap eta mah nya, kanggo lalap. Eta seueur pisan lah. Karena ada tangkal nama jadi pelakeun deui gitu ya. Jadi kangge sadayana salaresna mah. Ku motekarna gitu. Ta eta dugikeun ka kituna terus ayeuna di Eropa misalkan tina sampu teu mau ukur katuangan anu kapungkur hungkul kolot-kolot urang hungkul anu kamonesan teh kabeh dienakeun pan aya bolu sampu.
tanapi misalkan naon lah gitu kamanesan tina sampo keju mun bahasa Kamalayo nama singkong kiju singkong kiju kamu pun eta ayeuna kabeh dieuneukeun kan seueur malihan kan ayeuna mah KP ge tos teu KP anu kapungkur nyayogikeun katuangan ti kulon teh nya di wes-wesan wes-wesan nu pizza lah naon lah ayeuna mah aya sampo nyayogi kan di ropea nganggo naon deui nganggo naon supados memikat mata dan lidah gitu dan memang memang raos tak gitu tak tina sampo anu kapungkur di ayeuna perkembangannya memang teras barobih terus ieu teh nunjukkeun yen sampo teh gaduh manfaat anu sakitu ageuna. Terus dari tuang atah ge raos Pak. Raos atuh. Cimkuring makan uya sakola kan sok ka kebon gitu. Kan uya sampo kolot gitu. Sampo kolot, sampo kela maksudnya kolot teh naon? Sampo anu geus kolot atau sampo kolot urang? Nya kan cek sepuh teh kade tong borang naon tong ulah ala pami bade sok ala tapi nu kolot. Oh iya. Cerita ya mah geus kolot ditutut padahal kudu nu sepuh. Lain kolot umur kudu nu kolot maneh lain. Tanya gitu. Raos tapi komo nu aralit amis teh Pak. Mohon. Ayeuna kadang-kadang di Parud di damel ieu geningnya di damel landong kadang-kadang makan. Di damel landong eta teh landong panas beuteung eta teh tiis kana patuangan teh atas tapi sampo atas. Sampo atas di Parud terus di Sari. Tapi teu ngangge keju. Atuh saya tahu sanes landong deui eta mah nu kitu mah janten raos teh gitu. Tak kitu panginten bilih pamiarsa sadaya anu nongton ieu channel nu nongton dina rohang noong tetenong ieu bilih aya keneh cenah ieu sampo katuangan tradisional olahan tina sampo mangga di kintun ka dieu di serat di kolom komentar bade ngintun mangga gitu ditampi pisan bilih aya ti orang pasar caringin aduh ieu nonton konten bilih bade ngintun 2 karung mangga kurang ropea di dieu nya juga anu manfaat tasa kitu panginten Kang Bowo tah gitu perkawisan terus bade 2 jam ini mah teu raosnya teu karaos komo pami aya sampai nama gitu. Sampai atas. Sakitu panginten di danget ayeuna supados dalam teuing mangudina. Terus wengi gitu. Turun kanu parantos nonton mugi aya manfaatna. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.